أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil loba jelema nyawer ge puara weh kadede anak mah dieu mah hayang meuli SG ganggarateun tah ieu potongan-potongan munafik sakos kitu. Perbaikilah diri urang supaya akur bae salat di loba jelema jeung sorangan akur nikmatna ngan lamun teu dibersihan heula batin moal beres. Bisana urang ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah duduaan jeung Gusti teh ketika batin urang geus bersih. Aing ngabersihan awak bababari jasa kulit urang aya teh kotokan gegeuraan bae harita keneh kumaha lantaran besi kambeueun ku batur oge sorangan ge teu betah. Urang keur lempang di baju urang teh aya kotoran boro-boro nun najis cacakan cai hujan bae ge cai hujan ngecret ka urang keur lempang di jalan ngecret gegeuraan di kumbah baju urang samping urang dan lain sebagainya atawa di leungeun urang di pipi urang aya hideungan harita keneh dilap teu betah tapi ieu takabur di jero hate teu pernah dikumbah. Hasud nu aya di jero hate teu pernah dibersihan. Ria nu aya di jero hate teu pernah we ku urang teh diomean. Datang ka paehnya na kos kitu bae moal aya ngeunah ibadah ka Gusti Allah. Bisa ngeunah soteh ibadah ka Gusti Allah eueuh nanaonan di jero hatena. Hiji we Allah sedengkeun cek Gusti Allah aing nyieun hate mual bisa diteundeun ku dua perkara. Lamun sia cinta dunia ka aing teu cinta, mun sia cinta ka aing ka dunia teu cinta berarti. Mual bisa nya cinta ka aing nya cinta dunia mual bisa. Mual bisa. Akhrij hubad dunya min qabl bika. Keluarkan cinta dunia di jero hati anjeun. Fa inilah ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahidin. Kaula moal ngumpulkeun cinta ka kaula jeung cinta dunia di jero hate. Hiji hate nya cinta dunia nya cinta ka Allah moal bisa. Berarti di jero urang di jero hate urang merenungkeun aya sia awak cinta teu ka sawah. Cinta ka mobil resep. Cinta tante resep. Ai cinta jeung resep. Oh eta gane. Ai ka motor resep. Resep eta nu mentak datang ka ngridit ge ku resep itu teh. Berarti siapa loba ka resep jasa ka resep. Berarti teu cinta ka Allah. Teu cinta teh ka Allah. Kajen teuing ngomong cinta sungut doang. Jadi kurang kadeuleu dina prak-prakanana. Praktekna. Nah, bari. Awak aya cinta ka Allah. Cinta. Ai kadeuleu dia henteu. Mantak teu boga henteu cinta ka dunia kunaon? Mobil teu boga, motor teu boga. Teu bogana emang sia cinta apa teu boga? Teu boga eta mah. Bohong, tak kayak kitu teh. Tama ka Allah henteu ka dunia henteu tungtung nama. Henteu gen. Eueuh, cinta ba cinta bae. Renungkeun tafakur ngaranna. Deuk datang ka ira atuh cia cinta dunia. Aju atuh ulah dagang bae. Lain ulah dagang ulah resep. Dagang ngadagang bae. Sebab mungkinna loba kepentingan. Pamajikan mah pan kudu dibiayaan, anak mah pan kudu dibiayaan. Masjid bapan kudu dibangun, majelis talim kudu dibangun, ketika perang kan kudu dimodalan. Ulah sote cinta, ari dagang mah terus. Jadi atuh cenah kiai hete mah hese, makana kudu ngaji ge. Makana kudu ngaji. Nu mentak ke kaditu na aing mah moal cinta dunia cenah moal dagang. Awas ya mun teu dahar kumaha sia. Hah? Jadi atuh kudu belajar.
tadi mah tadi bae ngalaksanakeun lain jang aing mah aing mah geus cinta paling ge 2 piring aing mah sapoe tapi pan anak mah teu bisa teu akur jeung urang pikiranana pan pamajikan mah can akur pikiranana jeung urang atuh jang pamajikan jeung jang anak ya tanggung jawab urang tasawuf pamajikan henteu ulah diseret ti tasawuf jeung urang nu mentak tak ieu bangsa-bangsa kiai anu tasawufan teh can nyahoeun cara hirup can nyahoeun kumaha urang nyana tasawuf tilok dahar ti beurang tilok nginum kopi tilok nginum teh paling ge bukana jeung cai putih urang nyaba ka imah nyana ngahareupan urang tapi urang teh disuguhan kaparat tak kiai atuh tasawuf nyana bae eta mah atuh ji kumaha mun ngagoler di dinya teu make otak kata kiai kos kitu jakang jeung nabi ge jago puasa jakang jeung nabi ge jago pangjuhudna moal aya tanding ka kangjeng nabi ketika aya tamu suguhan tamu mah tamunya namanya geus nya mah deuk puasa mah enggak neuk teu ngadahar sangu los tapi ketika aya tamu tanya geus dahar tan jan encan sarua sial cak tamu teh sugan teh tahu di mana ya? Aduh habis di Bogor berangkat jam sabaraha? Jam 7. Mampir-mampir tadi jam henteu langsung bae. Wari inget jam 11 can dahar ya berarti ya paingan kesangan bae budak. Nah tuh ayana. Tama nyana mah puasa los. Nyana mah teu ngadahar sangu los. Tamu mah Allah tak suguhan. Lamun moal nyanana ulah kaharep nyanana di gunung bae. Nyanana atau di kamar bae keur holwah teu kapangi geus teh disuguhan ge nyana keur holwah ai kitu mah nyanana datang ka dinya sasalaman ngobrol ai tamu teh bere cai-cai acan tasawufna teu boga guru teu maka jeung gogoman suguhan tamu mah selos jang sia aing mah henteu aing mah teu keur puasa ieu aing mah teu emang tilok ngadarup we kos kitu ieu jeung temen teungeunna jadi lo urang dek tasawuf siga de ieu mah aduh cenah aing nyaba ka kiai anu aju kunaon nyana mah abong puasa bae aing teh dibere cai-cai acan sakeun teh ajeuna ka ditu teh hayang aing lah kalaparan aing datang ka ditu tah eta salah teh kos kitu Kangjeng Nabi urang contoh Syekh Abdul Qadir coba urang contoh unggal poe nyana puasa daharna ge geus saeutik jasanya nama kadang-kadang teu dahar ketika aya tamu disuguhan tingali dina manakibna jang susuguhna ge daging sabaraha sangu sabaraha nu beuki sangu nu beuki roti jang tamu Masya Allah jadi ulah sok dibawa diseret urang can tasawuf titah tasawuf jeung nya tungtung nama tasawuf teu kalaparan mah geus ya Allah ya Rabbi. Nah iya Kangjeng Nabi ketika diangkat jadi Rasul nyada dakwah para jamaah si Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah wahai ahli Quraisy wahai kaum Kusoy wahai kitu ahli-ahli Mekah kaulah ieu adalah diutus ku Gusti Allah sebagai Rasul Allah sebagai utusan Allah dek nyampaikeun bahwa pangeran teh lain Uzza lain Lata lain Manat pangeran teh hiji Allah allazi khalaqas samawati wal ard Kangjeng Nabi kula ieu adalah rasulna puyang ingatnya Muhammad cak Abu Jahal ai urang teu percaya punnya nama tilok bohong tapi pan kuari berita teh asa ku galedeg bae pan aing ai kamari mah segala berita-berita nu karar itu ku aing masih dianggap keneh tapi pan ieu mah berita geus lain lalagan ngarobah pangeran urang ku urang geus diminyakan pangeran ku urang teh geus disuguhan pangeran ku ari titah robah pangeran urang cenah ka Allah nu teu kedeuleu ku mata urang si Muhammad kumaha ge jadi kieu Muhammad jadi edan ngadadak Muhammad teu beres ya Muhammad ieu ngobrolnya jeung barisjana jahat naon apa eta Muhammad batilok bohong heueuh tilok bohong aing geus nyaarti jasa eta budak bener jasa bener
tapi iya banyak orang dengan benerkeun bae gitu ke heula ulah waka heula tapi kan nyana eta lamun engke ku urang teu dipercaya ajung ke nyana nyaritakeun ku gara-gara urang teu percaya siksa kumaha ku eta aing nu sieun ge cak Abu Jahal aing sieun ka Muhammad sebenarnya mah jadi dihareup mah biasa jada teh tulak cangkeng ditukangeun mah sieun kanu bener mah sanu teu sieun kanu jujur sanu teu sieun kabeh ge kanu jujur mah nu mantak jawara tilok ngadeukeutan kiai kunaon sieun ku jujur ku jelema mah sapira kiai ditikem ge atuh ya kok meleutik mah tapi ku jujurna naon sebabna jero hate aing kanyahoan ku nyana pan bisa kanyahoan pan al mukmin miratul mukmin mukmin teh kaca jelema mukmin urang lamun ngaca kanu sahandapeun ye teh hebatan aing salat sia mah aing mah make sunah sia mah henteu kaca ngaranna teh naek teh kanu akur ja akur teh budak kacana dikaca ku urang teh sia jeung aing akur teh salat sia 2 rakaat aing rakaat teh salat dan sarua kaca kan ngaranna aya deui teh naek ka luhur itu mah loba salatna aing mah rada saeutik ngaca tah rada kurang teh loba omong teh nya teh geus teu bati loba omong tah keur ngaca tah ngaca deuk bae aya deui kiai nyana mati peuting ge hudang bae zikirna ge teu eureun-eureun mulai geus malah ka ditu lah aing malah aku nanya nih sia teu nyaho bae mung si eta mah kadang-kadang katebakeun bae tah mun aya nanaon teh jadi kumaha eta urang geus sia bae ka ditu aing embung isin emang kunaon teh atuh pan geus sia mah aing mah ngiriman bae tah ka ditu aing mah embung kunaon kitu geus ulah ngomong selantaran pan aing mah loba kabeuki keneh di nomor HP aing loba HP nyasar nyasar kumaha sia geus aing kanyahoan nomor HP aing bae ku kiai eta mah geus kanyahoan geus aing mah hatur salam bae teu kuateun ngaca ngaranna al mukmin miratul mukmin kanu sahandapeun mah wani kanu sasama mah wani barang kasaluhureun lain gelut mah sapira kiai disintreuk ge ngancleng tapi eta na teh aing teu kuat teh isin jadi teh kanya aduh geus ya sugan aing mah lain ya di tengah-tengah ku aing nyana nyahoeun ka aing berarti atuh ye geus lah loba omong lobong tak keur kitu tak ieu ge ieu Abu Jahal ka Kangjeng Nabi teh kos kitu sieun isin lantaran ngaca nyana loba kasalahan loba katakaburan kasombongan jeung sajabana ngaca ka Kangjeng Nabi sebab jadi kaca nah urang ge lamun selalu ngaca kos kitu teh jang introspeksi dititah al mukmin miratul mukmin jelema mukmin teh kaca lain ngaca kieu otak sia mah kieu sih kaca teh coba ka dia sia tuh jatuh ke dulu aing ya kulit sia leuwih hidung ti otak aing boro-boro aing ngaca ka sia blon da budak cakelo pajar kaca nu di 8 gitu tah cara tadi tah lain urang bae nu teu paham di zaman eta teh surah Tuan Abdul Qadir Abdul Qadir keur nyaritakeun al mukmin miratul mukmin masyarakat tetep teu percaya teu ngarti maksud ngaca kumaha sih cak tuan sia boro-boro jadi wali sia mah geus kitu ge teu ngarti maksudna ngaca kumaha aja urang mah ngaca teh atuh kadeuleu beungeut kadeuleu awak eta ngaca jadi disurahkeun ku tuan Abdul kieu ngaca teh tah model tadi deuleu ku sia dulur sia nu sahandapeun sia asa kumaha diri sia asa hebat kan sebab kacana jore deuleu kacana nu akur sia asa akur kan asa kacana akur deuleu kacana nu leuwih herang kumaha tah perasaan sia isin geus ngaca berarti sia ngaca urang kuari boga beungeut kasep ngan ukuran kasep urang bae jol bae aya urang Arab nya mancung irungna nya bentik bulu matana kumisna ngajeripit janggotna geus rapih jasa eta nu tadina ka kasepan teh barang deuleu itu kan ngaca nah embung lah jeung eta mah aing saingan dia eta mah ngaca ngaranna eta keur carita ngaca beungeut kabelah dituna ngaca harta kabelah dituna mah eta kos kitu alam nu kudu di dieu mah ieu akhlak kaca tuh dulur urang anu leuwih hebat kaca tuh mantak si Abdul Qadir mah sanggupan hei masyarakat boleh aing ngaca sia ka aing nya nama terang-terangan tuh si Abdul Qadir mah gerang ngaraca sia ka aing dititah ngaca ka Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi geus eueuh nu aya kuari aing incuna boleh aing
dek kadu naon sia jeung aing kos kitu teh kos sombong tuan Syekh Abdul Qadir mah kaca aing ku sia lamun sia salat bandingkeun salat sia jeung salat aing mun sia puasa bae bandingkeun puasa sia jeung puasa aing mun sia udang ti peuting bandingkeun udang sia jeung udang aing kaca aing tuh aing ngomong kos kitu teh lain hayang harta geus liwat teu hayang aing mah harta aing ngomong kos kitu lain hayang agung geus liwat keagungan aing mah dibandingkeun jeung sia teu hayang aing mah aing teh hayang mulia liwat aing mah hartina liwat geus dinolkeun teu hayang dunia teu hayang agung teu hayang mulia hiji nu dipake ka hayang ku aing mah Allah kaca aing ku sia karak jelema tararungkul kabeh kitulah kakutuban Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Nah ye cek Abu Jahal teh cek Abu Jahal ngomong kieu Muhammad ai kamari masih ngomong kitu ge aing percaya tapi pelebah ngaganti pangeran mah lain kehelanan ke aing masih pakai perhitungan gini ulah sasablakna sunggut sia sebab sia lamun pindah pangeran kuarikaan la khalaqus samawati wal ard ninggalkeun usah jeung lata ieu pangeran urang dek dikamanakeun saknya pangeran urang waduh geus diminyakan geus dipuput geus dipandian dek dikamanakeun pangeran kos tu bener tapi ondo eta ngomong artinya pangeran ya Allah leuwih ti orok sama pangeran lain mandian urang endahan dipandian sama pangeran tetep cak Abu Jahal mainnya urang waduh pangeran ulah dihina Kangjeng Nabi gua Abu Jahal awas ya Muhammad lamun sampaikan ka ngomong-ngomong di pangeran aing kajen kukumaha nu bertindak ka sia awas ya Muhammad Abu Jahal langsung ceramah wahai para ahli Mekah kamari ieu mah nu ngaran Muhammad teh julukan Al-Amin teh jelas tapi setelah ieu nyana teu aya sababaraha bulan ai pra aya ngaganti pangeran awas ulah waka percaya ka nu ngaran Muhammad awas ulah waka haju pra iman bae kanu diimani ku Muhammad deuleu ieu jahal ieu deuleu ieu embah maraneh kabehan hayang naon maneh kebutuhan datang ka embah ka dieu ulah nuturkeun Muhammad awas watu masyarakat manggeus kukumaha ge asal dibere beas bae asal dibere roti bae asal dibere duit bae geus bae kos pencalonan lurah teu nyaho bener teu nyaho salah pokona asal dibere duit sak kadituna kaduhung aya pencalonan bupati asal dibere duit bae pilih kaduhung aya jeung urusan negara emang meureun eta wawatak nu kuari teh akur jeung wawatak kaum Abu Jahal alhamdulillah ya Rabbil ya ada Abu Jahal kan itu hayang beas datang ka aing hayang roti hayang terigu datang ka aing hayang duit datang ka aing nu penting sia ulah iman ka Muhammad ayo buat tuh Abu Jahal jelema ternama atuh direkrut ku nyana perekonomian jang nyumbang jelema supaya ulah iman kanu diimankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi dakwah teu didarengekeun Kangjeng Nabi ngajak teu didengekeun Masya Allah timbul prihatin manusiawi ngaranna cak Kangjeng Nabi padahal pan ieu diangkat ku Gusti jadi Rasul Gusti tapi jelema teu percaya tah watak jelema teh eleh ku dunya nu mantak ieu atut teh jago jasa nuturkeun Abu Jahalna jago ieu mah nu penting menang kumaha ieu nueun nyana kaluluhurnyana ka Abu Jahal baheula Abu Jahal teh kos kitu teh lantaran nyumbangan jelema supaya ulah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad loba nu nuturkeun Abu Jahal diparake lakukan didak-didak nu aya di Banten nu aya di Indonesia khususna di Jakarta jeung di Banten komo di Tangerang mah alhamdulillahirabbil alhamdulillah ka Indonesia goblok jadi orang lamun maca sejarah kabaca kabeh kita kos kitu tah
ya Allah ya Rabbi kamari supermi beda-beda sabaraha ngaku atuh sia tuh dawahlah Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah ulah salah pangeran teh Allah nu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi nu utar atur kahirupan urang dijieun ku Gusti Allah ieu teh digurak-gerakeun ku Gusti Allah kabeh ahli Mekah Muhammad kami mah moal kang ngadenge lantaran kami mah ieu disumbang ku Abu Jahal waduh si Kangjeng Nabi poharam dawah deui ka belah kidul sarua dawah ke belah wetan sarua dawah ke belah kidul ke kulon sarua ke belah kaler sarua bae terus bae Kangjeng Nabi eueuh nu ngadengekeun teh ngan sakadar jelema-jelema tertentu pamajikanana Siti Khadijah nu ngadenge teh Sayyidina Ali aloku anjeun nu ngadenge teh tokohna Sayyidina Abu Bakar nu ngadenge teh Sayyidina Umar mah geus kakerot bae teh Muhammad macem-macem bae teh Sayyidina Umar panjawara Sayyidina Umar aya bae segala pangeran segala naon lah hirup geus judi mabok kitu bae cek Sayyidina Umar ka pangeran-pangeran eta Sayyidina Umar mah kos kitu aya dulurna nu awewe asup Islam sia ku aing seret cek Sayyidina Umar segala asup Islam segala naon Sayyidina Umar galak jasa Masya Allah das boleh sededekeun Muhammad ngaco Umar eta waktu didukung Abu Jahal ku Sayyidina Umar didukung ku Abu Sufyan didukung ku tokoh-tokoh tegar Abu Jahal teh das Abu Jahal sok kan masyarakat geus bae momoy ulah kena iman ka Muhammad nah Kangjeng Nabi sedih prihatin ieu teh Rasul diangkat jadi Rasul ku Gusti tapi dakwah teu daraekeun sedih Kangjeng Nabi teh sugan teh mah begitu diangkat jadi Rasul dakwah haju daraekeun jalan henteu cacak Kangjeng Nabi diangkat Rasul ku Gusti Allah diberi mukjizat Al-Qur'anul Karim jelema henteu langsung iman atuh komo si Udin nu balik pasantren mah balik pasantren haju hayang dituturkeun bae atuh salah diri sorangan heula masjid bersihan amparkeun salat duha ulah yang kadeuleu ka Gusti Allah baca Quran bae ke sabulan 2 bulan 3 bulan ke masyarakat je eta si budak anu sok di masjid bae eta urang nu karak balik pesantren ji jagetol teu boga pagawean pan nya mangan ngaji bae ji urang ngaraji yuk kanyana yuk mulai tah curang ngaraji kanyana mulai din sia iya bagus tuh boga pagawean ya tuh kula mandek pagaweanan susupira udah ngabersihan masjid ngompa bae ge ngabersihan masjid baiklah kula mah ibadah ka Gusti Allah sia pasantren sabaraha kebal atulah nyakeun kebelna ja asana ti harita teh ya can kumisan ajo atuh ku hari mah atuh kahandap-handap geus wisan ya geus kebal berarti sia pasantren kieu bae tuh din gori kumaha lamun sia magahan ngaji di musajen bae lah jangan musajen ngebisaeun kitu heula tah tawadu ngaran henteu ieu urang magahan ngaji bae heula di dieu rukun-rukun salat atuh aya meureun limaan mah lobaan amat ceukna teh mun duaan mah daek lah ulah limaan mah loba teuing ngomong teh kitu heula ieu mah datang-datang nongkrong bae wauh encan naon encan encan kadeuleu akhlakna ku masyarakat nyana bersepentah henteu ka salat nyana bener tah henteu pembohong apa lain besi aya duit sholawat nyimpang tah henteu can kanyahoan geus ngajakan ngaji atuh embungin masyarakat ge ulah ngajakan ngaji ka masyarakat mah tembongkeun heula jati diri lamun urang geus jadi madu pasti sireum daratang geus jadi gula sireum daratang mun jadi jajamu budak leutik pangheulana kabur pahit cakna teh mah atuh kitu heula jadi santri aju memeh aya santri geus ngabangun heula 2 tingkat wah asana ieu mah pipeternakeun ayam ya dipeternakeun gajen kumaha ge lain kitu didikan salaf mah datang ka imah tembongkeun diri urang jati diri ibadah ka Gusti Allah
nu ngaji maca Quran nyen be pondok tihang awi letik mahiduanen engke datang urang dinya eta jangan ada lah besi nu ngendong we di dieu tuh sederhana tapi pasti sederhana tapi pasti karena bos gitu datang kolot nah iyalah teh nu ngaji amil dia tah iya tuh betaheun tah moal nya atuh coba doakeun supaya betah geus atuh tadi dinya tah tuh mulai 1 2 3 pagahan beneran kunyana tuh geus aya tak wari mah 5 geus teu mahi teu kudu minta bantuan ka bupati ka camat ka lurah duit nu aya gunakeun heula bego sapira meuli awi opat deui da panjangan ieu ku aing ka dieu make hateup ka dinya tah set beres ke aya deui ke kakarak geus aya 50 santri aya nu sugih ka dinya ceng sia magan ngaji bangunna ku tegep ieu lah sategep-tegepna kula bae ieu pondokna rombeng dibangunkeun nya ku mangajinya ih mangaji ge resep keneh kan ka dunia ulah sok bungan bangun nu batur lah heulanan henteu mangaji mah ieu mah atuh neangan bae tuh, eta hebat kan bahasa teh. Ngeunaheun kan udah ngabangun ge. Nah ieu mah atuh aing mah ngaji leuwih mah teu naon heuy, mah ngaji mah leuwih mencan ngan ieu tuh hayang be jang pi akhirat. Oh, geus kadinya pikiran mah ngaji. Heuh, geus atuh malah mah 2 tingkat atuh Pak Haji. Ngan senang hate lantaran Ki Hajina ge teu kapaksa sebab lawan pikiranna geus jang ka akhirat. Geus teu kapaksa. Coba orang nyen proposal naon teh budak? Pondok pesantren bener teh itu budak ngajina. Can puguh nyumbang geus bener henteu. Padahal mah nyumbang apa celebe 200 sia jasapan. Itu salah urangna, salah. Jelema keur neangan duniana dipake ka hayang ku urang atuh ngamuk. Ulah wae kaeulanan, tenang bae. Engke ge nu sugih teh jasa ruah agama nami Islam. Geus ditoel mah ku Gusti Allah. Ji di lembur aing budak magahan ngaji rame ieu. Sok aya marhaba pondokna bocor teh budak tah. Je, kentengna dibeuli bae kitu ku aing. Kena kahujanan. Atuh geus atuh atuh. Mulai datang. Waalaikumsalam. Je. Si itu magahan ngaji, alhamdulillah itu pondok ji nang ngabangun sa. Itu saya ya kula bae, aya salah ditempelkeun, saya ditempelkeun. Geus atulah mangaji ye neuk milu ngabangun aja. Ih ulah mangaji lah. Pan sia ulah. Ieu bisi mangaji non butuh kene. Henteu ieu mah jang ka akhirat pan mangaji geus. Asal geus ngomong akhirat bae tamat timbul ti hate sorangan. Asal geus ngomong akhirat bae timbul ti hate sorangan. Proposal mah geus datang di teu pernah aya, tapi lamun geus pikiran ka akhirat tah kentengna tanggung jawab Mang Haji. Tanggung jawab geus tah. Tah eta tah can dicetnya, dicet ku Mang Haji geus. Tah iya tah. Tah naon tah. Geus kitu. Ai geus ka akhirat mah teh mah geus jalan lagi tuh kos salat bae kumaha nyana. Enggak akhirat mah yang 4 rakaat salat. Yang 5, yang 2 tuh kumaha nyana nyumbang ge kos kitu kene. Masya Allah. Nah jati diri santri heula. Ulah sok haju neangan proposal komotan cek Tuan Si Abdul Qadir mah kabatalan Kiai Salap ketika datang ila abwabis salatin. Ketika datang ke lawang-lawang sultan, ke camat, ke lurah, ke bupati, batal jadi kiai na. Engkena boga bangunan doang moal didengekeun ilmu Allah na. Eta cek Tuan Si Abdul Qadir batak tinggal dituturkeun bae kurang dihadiahan, kudu izin ka Tuan Si Abdul Qadir. Mata kiai lu sok nal menyebarkan proposal teu izin ka Tuan Syekh Abdul Qadir teh kos kitu. Di hadiahan ongkoh tapi izin henteu boon teh kiai. Ulah geus bae. Aceuna eueuh nu nyumbang ieu tuh geus sakitu ayana. Paket heula tauhid ku urang dihareupeun Allah. Nah Kangjeng Nabi teh manusia prihatin lantaran dakwahna dibohongkeun. Lain bae Abu Jahal, Abu Sufyan jeung Abu Nulaina. Bahkan seluruh masyarakat geus diomongan bahkan disumbang ku Abu Jahal kita ngabohongkeun Muhammad. Kangjeng Nabi kan manusia tetep bae ketika dibohongkeun mah ngerenyed hatena sedih.
aya ka sedih Kangjeng Nabi kadang-kadang ngurucut cai mata sedih dibohongkeun ku masyarakat cek Kangjeng Nabi boro-boro sadunya cacak-cacak di Mekah ge geus dibohongkeun sepoe 2 poe 3 poe 5 poe terus datang ka saminggu datang ka sabulan masih keneh dibohongkeun sedih Kangjeng Nabi taya turun ayat malaikat Jibril mawat ti Gusti Allah Jibril sampaikan ke Muhammad lantaran Muhammad Rasul aing teh keur boga kasedih sampaikan gara Jibril disampaikan ku malaikat Jibril ieulah ayatna nu ku urang dibaca qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun nyata jelas aing nu agung cek Gusti Allah nyaho jasa sanyanya kalakuan yakin ucapan-ucapan Quran kupar-kupar ucapan-ucapan kupar bentuk ngabohongkeun ka anjeun teh geus ngajadikeun sedih ka anjeun Muhammad kasedih anjeun teh ku dibohongkeun ku kala kapirin-kapirin dipimpin ku Abu Jahal aing nyaho cak Allah tuh mentek ieu aya teh ngabeberah nenangkeun Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi tenang ulah loba pikiran ka dieu ka ditu ye Muhammad fa innahum la yukadzibunaka eta kafirin di Mekah teh lain ngabohongkeun ka anjeun di jero hate li ilmihim lantaran nyana nyarahun annaka shadiqun anjeun bener teh Abu Jahal nyahoun bahwa anjeun bener Abu Sufyan nyahoun bahwa anjeun bener termasuk kekentong kafir gitu kene masyarakat nyahuan ke anjeun bahwa anjeun makan bener jero hatena mah tetep mengakui karena kebenaran ngan manehanana ieu teu daekeun ngajelaskeun sebab manehanana ieu merasa terkalahkeun nu mantak tenang be Muhammad aing nyaho cek Gusti Allah kami nyaho nu agung nyaho kana kasedih anjeun bahwa anjeun teh dibohongkeun ku para kapirin tapi sabenerna mah kapirin teh lain ngabohongkeun ka anjeun ku hate ngan sakadar sungut doang sebab nyahoeun bahwa anjeun teh bener tuh walakinnadh-dhalimina biayatillahi yajhadun mun hayang nyaho Muhammad eta nu zarolim nu ngabohongkeun ka anjeun teh teu ka anjeun mah ngabohongkeun sote biayatillahi yajhadun nyana angas nyana teu percaya teh ka ayat Allah ai ka maneh mah nyana ge percayaeun ketika anjeun nyarita nyana percaya teu percaya sote teu percaya ka ayat-ayat Allah anu disampaikeun ku anjeun ketika anjeun nyampaikeun ayat-ayat ti kaula cak Gusti Allah bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard bahwa pangeran teh qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad teu percaya sote ka ayat-ayat Allah adapun ka anjeun mah percaya atupan percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad berarti percaya ke ayat atuh ai ke ayat teu percaya ai ka Kangjeng Nabi na percaya pan teu ka harti ieu mah nenangkeun Kangjeng padahal mah teu percaya bae geus teu percaya ke ayat Allah berarti ka Kangjeng Nabi na ge leuwih komo tetapi ku Gusti Allah ya ditenangkeun pikiran Muhammad Kangjeng mah ieu mah percayaeun teu percaya ge ka ayat-ayat Allah atuh lamun dilempengkeun mah atuh komo ka aing tapi ente supaya tenang Kangjeng Nabi jadi tenang tuh kok saya hiji lalaki hayang ka hiji awewe anu gelis ai praktek ai tadi nama lindek-lindek ya pati ai ka bladina embung ditolak mentah-mentah tidak ada cinta pada diriku waduh barang dijelet dari surat nanti geus pohara jasa eta pan nyana ngalentuk bae terus bae teu ngeunah dahar teu ngeunah sare aya babaturan aya sia kunaon ngalamun bae teh surat barang di deuleu suratna bener bae dengan singkat kata-kata gini perlu diperhatikan ambo sakumaha teu luhuran ka atasan ban mah perlu diperhatikan mah tuh ban sakumaha naon bae bahwa kedekatan saya terhadap kamu tidak ada lain kecuali hanya sebatas kenal saja. Tidak ada cinta dalam hatiku untuk dirimu. Sekian Sarwiti. Kejam jasa panta batu. Oh, pohara jasa tanpa bahasa. Nges dinding haling deui mantaknya ngalentuk bae. Tak kapagi ku babaturanana. Sabenerna mah lain teu bogoheun. Aing nyaho jasa, aing leuwih deukeut ka Sarwiti tibatan sia.
Aisyah bener nama ayah teh nama bogoheun ka sia ngan ieu mah nu mantaknya ngomong kitu sote tah etanya na geus dijodohkeun ku bapakna jadi geus sia ulah sok nyeri hate bogoheun saha sih nu teu bogoheun ka sia pan sia mah deuleuh jeung bulan ge teu jangan sia pan tenang da ka hate tenang padahal atuh lamun bogoheun mah eta ditarima teh tapi pan nasihat geuleuh lain teu bogoheun ka sia mah atuh pan buktina awe-awe nu itu ge kan barogoheun ka sia eta mah ku sebabnya na geus dijodohkeun eta teh mah urusan bapak kan teh mah kaditu hak peto bapak teh mah geus eta teh mah sadar we oh kitu ja atuh aing leuwih nyaho ye bogoheun ge sok ngomong-ngomongkeun sia bae padahal mau ngomongkeun teu bogoh ngan disumputkeun eta mah sumputkeun pan jadi tenang kayaknya oh gitu nya tuh geus biasa dahar deui sih geus biasa lamun aya nanya deui bogoheun ngan nya na geus dijodohkeun ai kitu onam cek nya teh sugan aing mah lain kitu mantap geus ulah sok di pikiran geus pokona mah urang neangan deui hayang nu putih ka Lampung aya gede adat hayang nu hideung Brebes hideung tapi nurut mending mana teh sia oh hiji-hiji acan temen kitu aya putih gede ada teu hayang aing ngadon ngajang jawi aing hirup aya nu nurut hideung teu hayang aing boga aing teu pang teresep-teresepna kudu hideung ajo aku batu malah kawin aing malana tuh jadi ku Allah dinasihatan tuturkeun ieu nasihati Gusti Allah ieu tuh masyaallah fa innahum la yukadzibunaka Muhammad ulah sok sedih ulah sok prihatin kufar tengah bohongkeun ka anjeun pisirri di jero hatena mah da nyahoeun bahwa anjeun teh bener walakin zalimina wa bahu walakin zalimina bi ayatillahi ajadu ngan nu zalim teh kufar-kufar Mekah eta mah teresepeun teh ka ayat ka anjeun mah resepeun masyaallah lamun cek ahli bilagah mah teh wal muzhar maudi al mudmar iltifat ngaranna sebab di ditu nama la yazunuka allazi yaquluna fa innahum la yukadzibunak dhamir kunaon tu kablah dina dizahirkeun walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun kudu nama walakinnahum bi ayatillahi yajhadun tina walakinnahum dipikeun humna dhamir ditendeunan walakinna zalimina eta ngaranna iltifat wal iltifatu wa wal intiqalu min badil asali bi ila badin qaumin mual sambarangan di mana-mana ngagantikeun kudu aya rahasia naon rahasiana rahasiana ngabangetkeun ka kupar-kupar Mekah lantaran tadi mah bahasana ge kupar Mekah berarti kupar Mekah teh ieu sangat nganiaya ka Kangjeng Nabi melalui pembohongan zalimna ka binabina geus ku sangat-sangatna dizahirkeun ku ari walakinnal zalimin eta keneh kufar nu banget zalim ka Kangjeng Nabi tuh walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu Jibril bejakeun ka Muhammad lain Muhammad bae nu dibohongkeun ku kaumna nyata jelas kudzibat rusulun rasul-rasul nu baraheula ge Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Ibrahim, nenek moyang bapa moyang baheula tetep kudzibat rusulun min qablik. Sanjan anjeun Muhammad tetep rasul-rasul nu baheula ge horenganan dibarohongkeun. Nu mantap Kangjeng Nabi Yunus datang ka mabur bae ge lantaran dibohongkeun ku kaumna. Nu mantap Kangjeng Nabi Sulaiman haju ku Gusti Allah kitu diturunkeun heula darajatna eta tadina dibohongkeun ku masyarakatna. Nu mantap Kangjeng Nabi Daud Kangjeng kabeh Kangjeng Nabi Musa datang ke puara dibohongkeun heula ku kaumna. Jadi cerita-cerita Rasul teh teu datang ka jaya bae dideuleuh heula perjuangan anak Muhammad rasul-rasul nu baheula ge tetep bae dibarohongkeun heula ku kaumna ke mun dideuleuh perjuangan anu mantep kakarak ujung-ujungna arariman. Mantak tenang bae Muhammad kakarak sakitu mah. Yeuh walaqad kudzibat rusulun geus dibarohongkeun rasul-rasul nu baraheula min qablika memeh anjeun. Ieu teh nenangkeun ka Kangjeng Nabi, tapi rasul-rasul nu baheula teh terus bae dakwah fasabaru ala ma kudzibu.
salah labar karena pembohongan bahkan lain sakadar sakit ulu dianiaya desa etik nabi-nabi rasul-rasul dianiaya ku para kaum-kaumna tapi tenang baik terus baik lanan hatta atahum nasruna sehingga kedatang ka kaum pitulung kaula lamun geus nyanang geus teu bisa ojah para rasul para nabi dalam rangka dakwah teh engke keputusan terakhir mah aya di aing pitulung aing nulungan eta rasul cek Gusti Allah eta mah aya di aing mungkin ku aing digempakeun mungkin ku aing dibere galedeg mungkin ku aing dibere angin mungkin ku aing dibere hujan teh urusan aing jang nulungan rasul teh kos kitu ujungna mentak atuh baheula teh Kangjeng Nabi Lut mah kaumna lantaran ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Lut Kangjeng Nabi Lut na geus teu ojah dibalikeun jelema raragagan langsung ka neraka coba eta masyaallah aju di zaman Kangjeng Nabi Musa gitu keneh Kangjeng Nabi Musa dianiaya dan lain sebagainya ke cerita-cerita nabina luar biasa tak eta pitulung aing tanu mantap kurang ge kuari sebagai warasatul anbiya kakarak anu puletak peletik mata tangga ulah dianggap kakarak anu puletak peletik ngomong mah anu tina sajajareun ulah pati dialah hate kakarak di ciduhan mah Kangjeng Nabi mah geus lain di ciduhan deui Kangjeng Nabi mah unggal salat balik di masjid di ciduhan coh asal balik subuh badi ciduhan coh Kangjeng Nabi sababaraha kali di ciduhan ketika Kangjeng Nabi liwat jem nu sakitu eueuh nu nyiduhan Kangjeng Nabi ngajanteng bae ngadagoan je dagoa tuturkeun Kangjeng Nabi ji tuturkeun Kangjeng Nabi diintip ku Siti Aisyah cek Siti Aisyah pan atuh cek Siti Khadijah ku Siti Khadijah cek Siti Khadijah teh pan atuh ieu lila amat Nabi biasana geus datang di dieu keur ngadagoan keur nangtung bae orang ngadagoan nu nyiduhan eueuh barang datang tuan kok rada lambat biasana aya nu nyiduhan di dinya jam sakitu teh kok ieu eueuh nu mantak ditagoan besinya na lambat tuturkeun Kangjeng Nabi aya urang muringkak bulu urang mah kos kituna teh geus lain sakitu deui Kangjeng Nabi mah beres ngobrol jeung nu dieu mah kaluar punten cek Kangjeng Nabi aya naon ai nu sok nyiduhan teh dirinya saha ngaranna oh Kipulan emang kuari ka mana oh nyana muriang dilayat ku Kangjeng Nabi dilayat ku Kangjeng Nabi Waalaikumsalam oh Muhammad aya naon lain biasana kula sok diciduhan ieu aduh hampura sakieu hampura aduh kula ieu keur muriang panas tuh izin amat Muhammad wah kula mandek iman baik aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah bu Muhammad horenganan eta istiqomah jasa anjeun teh ku sebab kula eueuh bae disampeurkeun ka dieu eta teh mah endek iman mah alhamdulillah hidayah ti Gusti Allah ca Kangjeng Nabi engke kumaha mun aya Abu Jahal datang lah Abu Jahal tinggal Abu Jahal geus ulah izin jasa mah nya kurat teh nyiduhan bae dilayan pos kitu urang mah mantep jasa urang aya nu ngomongkeun bae ge saha eta nu ngomongkeun aing hah diteluh sia ku aing nya kiai leluh tuh gas urang diundang ngariung ka tetangga aya si anu moal aing moal datang ka dieu emang urang aya si eta satungtung aya si eta aing moal atuh ngagedean mah masalah Kangjeng Nabi mah diciduhan dilayatnya nama diomongkeun doang teu datang-datang acan geus pepisahan deuk kumaha deuk jadi panutanana kudu nama datang ka dinya biasa ngomongkeun deui alhamdulillah atuh sapa ku urang langsung ku urang sopanan geus geunah ya Allah ya Rabbi geus ditata ku Kangjeng Nabi contoheun urang uswatun hasanah unggal maulid uswatun tapi dek irahan nuturkeunana urang tuh ya Allah wala mubaddila li kalimatillah teu aya nu bisa ngagantian kana ketentuan Allah kana janji-janji Allah lamun Allah geus dek nulungan dek dirusak ku gempa dek dirusak ku angin dek dirusak ku hujan ku banjir dan lain sebagainya saha nu neuk bisa ngagantian la mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka yakin geus datang ka anjeun min nabail mursalin berita-berita mursalin anu bakal nenangkeun ka hate anjeun geus Muhammad kuari mah tenang bae ulah sok haju sedih ulah prihatin kakarak dibohongkeun sakitu
nubara heula mah leuwih ti kitu kakarak timbul tenang ka Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan urang kabehan bisa nyontok ka Kangjeng Nabi, bisa nurutan Kangjeng Nabi, bisa nganut ka Kangjeng Nabi sehingga urang diaku sebagai umat Kangjeng Nabi. Di akhirat jaga urang disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ghairuhu lan ngucap sapa lian khalifah tawallah hamlar rausi nanggung hamila tawallah ngarapawa ing nanggung sirah Sidna Hasan sapaki Bashar ibn Malik wadakhalalan manjing ya Bashar bihi kalawan ngagawarasi Ali ibn Ziyad ngatasi ibn Ziyad wahuwalan watawi iya Bashar ya gulu iku ngajab ya Bashar hada syarang ikilah ikisiran Pagodiba maka bendu sapa Ibnu Ziyad min qawli saking ucapan ya Bashar wagolalan ucapan Ibnu Ziyad ing lapan ta'idha alimta maka tatkala waruh sira annahu ing satuhune iya husan kazalika iku mangkana khairan nas maka tahu maka kenapa mata ini sirah ing husan wallahi supatausan demi Allah lanil tamini khairan abadan para mereka sirah saking husan ing kebajikan dan salawasat wala alhakan maka lan yakti bakal nemakan temenan isun kaing sirabihi kalaan husan sunna kadimahu kari-kari temeka ya Ibnu Ziyad ing Bashar pabaraba maka muka ya Ibnu Ziyad untuk kau ing gulune iya Bashar bagala padahal ngucap sabar setengah ulama ina Yazid dan Muawiyah ing satu ni Yazid bin Muawiyah wa ikut Yazid Allah kata laku kang mata ini ya lagi qatilah Husain ingkang ngabunuh ing Sidina Husain. Urang lamun nyaritakeun Sayyidina Husain berarti inget ka Karbala. Alhamdulillah kaula geus nyaba ka makom Sayyidina Husain ka Karbala. Masyaallah. Hese nyaritakeunana keindahan Karbala. Keindahan kitu makom Sayyidina Husain, keindahan bangunan-bangunan nu ditaretes ku mutiara-mutiara, parijeng arsitekna anu luar biasa, cakepna hebatna, keagungan Sayyidina Husain secara batin dalam rangka memperjuangkan agama, anu haju dicacag-cacag. Aju dibentukeun kuburan di dinya zahirna mulya batinna mah leuwih mulya zahirna ku ari pohara jasa dimumule ku urang Iran Karbala ayana di penungtungan Irak Iran ta eta teangan haju leuwih urang ditu mah datang ka makom Sayyidina Husain di lawang nabe lawang nangis diciuman sujud diletakkan dicium terus datang ke jero makam nage nu teu cerik-cerik kabeh bahkan aya peragaan kitu duka terhadap Sayyidina Husain ta ieu teh aya jadama dipeupuhan dada teh dipupuhan jadi aya hiji babacaan di Iran anu mengenang karena kedukaan tertinggal Sayyidina Husain dibunuhna Sayyidina Husain jadi nyana teh ieu tah kadu bandeng dudak dada bahkan lamun haul Sayyidina Husain 10 Asyura tah ieu dibocoran yang datang ke keluar getih ratusan ribu manusia ketika haul Sayyidina Husain antara Irak jeung Iran berbagai negara nu darareukeut Syriana Jordana terus di Mesir daratang kadinya lempang ratusan juta manusia eta mah makom Sayyidina Husain geus pohara jasa
padahal dina thariqah depan Kangjeng Nabi Allah ngawurukan malaikat Jibril kita ngawurukan Kangjeng Nabi malaikat Jibril diwurukan ku Kangjeng Nabi ngawurukan Sayyidina Ali ngawurukan Sayyidina Husain. Jadi nu kaluar ti dina Husain seluruh thariqah jalur mana bae Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Khalwatiyah, Utsmaniyah, Ghazaliyah, Satoriyah, Gozab wabeh ti ditu depan kitu tah Kangjeng Nabi Sayyidina Ali heula kemudian Sayyidina Husain kemudian Zainal Abidin kemudian kaina Syekh gitu Ja'far ta eta terus datang ke Kiwari tapi eta dianggap Syiah. Jadi Syiah eta urang mun carita Syiah eta teh ti baheula ge ayangan Syiahna lain Syiah nu ihda asyara. Syiah anu kuaripan nu salah ge Syiah anu fikihna Ja'fariyah. Ai Syiah nu baheula mah Syiah golongan Husain. Eta mah atu Sunni. Nah Syiah nu kuari anu berpanta menjadi 11 panta. Ieulah anu henteu diakui ku ahli sunnah wal jamaah. Ieu keur carita urang wallahu alam ke di akhirat mah nyanggakeun ka Gusti Allah urang mah tetep bae ngahawatirkeun mentak geus nyaho mah kieu paingan guru-guru geus teu kudu nyaba ka Sayyidina Husain cukup di imah bae hadiahna geus teu kudu datang ka Iran ka ditu ka Karbala lantaran ningali makom Sayyidina Ali sakumaha disembah mantap. Wahabi di Arab di Saudi Arabia na eta teh ngaharamkeun ziarah gegedena mah eta ka Syiah tah. Akhirna mah disak kompet daunkeun kabeh geus diharamkeun padahal ai ziarah ala urang manu dititah ku Kangjeng Nabi atuh masalah. Urang ge bisa ngaharamkeun ziarah model ala Iran. Haram tamang geus kos kitu mah sujud di lawangna keneh, sujud di hareupeun makom, cerik di makomna, diciuman makomna. Wow, di ideran makom Sayyidina Husain teh. Itu keneh Sayyidina Ali di Najaf, ieu mah keur carita Sayyidina Husain, masyaallah. Akhirna mah kula ge sarombongan dek babacaan nu biasa ge cek kula geus cukup bari nangtung bae. Lantaran kabeh kos kararitu. Geus cukup hadiah langsung bari nangtung langsung keluar be lain teu menghargai ke Sayyidina Husain tetapi orang daripada jadi fitnah di ditu teh gitulah keayaan makom Sayyidina Husain indahna kabina-bina agungna kabina-bina zahiran wa batinan aju kuari dibangun sedemikian rupa wah bangunanna geus hese nyaritakeunana meureun triliunan tama bangunan lantaran ditaretes kemudian handap lagi hese nyaritakeunana beungeus lah iyalah Sayyidina Husain bahkan disebut nage ieu haram ku urang ditu mah geus ibadah haji na Syiah adalah ka makom Sayyidina Husain ibadah haji na kaum Syiah teh kadinya ke kakarak ibadah haji ka makam biasa ngan nyana nganggap eta teh sarua jeung ibadah haji puluhan ribu unggal peting terus-terusan unggal poe unggal peting tamang geus moal sepi-sepi di kuburan Sayyidina Husain mah kuburan anu terus-terusan dikunjungi ribuan manusia tilu hiji kuburan Abu Ali Ridho nomor kedua Abu Ali Ridho teh eta teh adi eta teh kakak Sayyidina Husain ngan beda emak ai Sayyidina Husain teh gitu cucu Sayyidina Ali putra Sayyidina Ali teh nikah ka putri Kangjeng Rasul iyalah boga anak Hasan Husain panca Kangjeng Nabi teh awas Ali ulah dikumpulkeun darah kaula Fatimah jeung anu sejen satungtung kula aya keneh ulah dikumpulkeun kula ieu adalah embung neuleuh prihatin jeung sedih anak kaula teu nyandung teh Sayyidina Ali teh begitu Siti Fatimah maot kawin deui ka Sayyidina Ali boga anak lah ngaranna Abul Fadl Abbas kunyahna ki Abul Fadl geus adik kakak Sayyidina Husain jeung Abul Abbas eta teh Abul Abbas tah disebut Abul Fadl ieu adalah adikna lantaran Sayyidina Husain mah ti heula
kuburanana Masya Allah hiji makom Sayyidina Husain puluhan ribu. Dua Abul Fadl luar biasa Abul Abbas emang tidinya katilu ngan misah kuburanana misah embungnya dihijikeun nu mantak embung dihijikeun isin waktu perang manehanana gitu haus dahaga. Begitu haus dahaga anu luar biasa nyanalah anu bertindak neangan cai mawat wadah tadi naik kuda begitu datang ke sungai Tigris. Jadi itu orang sungai Tigris kamari ge ningali Tigris teh terus langsung turun saenggeusna turun terus nganyangin encan nginum mawa cai nu mantak teu nginum nyana embung nyana teh seubeuh ti heula lantaran itu ge can nginum. Ahli-ahli Allah mah boga pikiran teh kos karitu lamun aing nginum aing seger batur aing mah keur cacalangapan kajen teuing bareng bae nginum. Coba teh angan di dieu nu boga pikiran kos kitu. Coba hiji bae henteu cenah nyana dahaga cai aya nyana nu ngala henteu kieu aing heula memeh batur henteu. Ge bareng nginumna. Di ais wadah langsung naik kuda kabeneran aya penjahat di dinya teh musuh dihadanglah ku musuh ieu leungeun nu keur nyekelan les ye nu keur nyekelan ditempas cap ku musuh potong leungeunna sakieu dicekel les ku leungeun kenca cai digegel ka dieu geus ieu geus keketepengan ngabelaan babaturan dulur anu hayang nginum nyanana encan nginum lantaran neuleuh basi keneh bisa langsung ditempas di kirina langsung make suku les make suku ieu dicekelak langsung ieu sungut ieu ngabelaan itu lantaran masih keneh bisa keneh bae dipanah ceger bae tah eta nyana terus kokorandangan cai mah datang ka dulurna nyanana maot. Gitulah memperjuangkan dalam rangka perang si pinta kos kitu Masya Allah Karim. Iyalah Abul Fadl mantak di ditu teh cai teh dijadikeun lambang. Hiji panah, kedua cai ngolocor. Di hareupeun masjidna ge cai, di tengah-tengah kotana ge cai. Cai ge make wadah gitu ngulucur bae lantaran tah mun teu nyaho sejarahna dongengna urang bingung datang ka ditu ieu cai sing kolocor naon maksudna bapa sia deuk ka ditu teu nyaho dongeng-dongeng acan dongeng oh kos kitu bantak kula dongeng di ditu seperti eta tah geus ngadongengkeun na ieulah lambangna cai nu mantak ku Gusti Allah langsung begitu maot manehanana disadiakeun sorga naon tah lain tindakan naona eta-teta embung nginum mantak dina kitab-kitab sufi dipuat embung nginum padahal cai aya sabab naon embung diri sorangan seger ai batur kahaus dahaga kajen teuing batur anu seger diri sorangan maka kajen teuing dahaga ge eta teh sufi kos kitu ari tasawuf kuari mah ai kajen teuing aing loba berkat batur maka kajen kalaparan ge tasawuf nu kuari teh kos karana itu bloonnya saya tah aduh Gusti atuh asa jasa urang nyaritakeun tasawuf isin jasa isin eueuh jang sorangan jang batur kabeh nah iyalah Sayyidina Husain langsung ceker ku Ki Basar potong huluna ditendang-tendang pakai bola awakna dicacak hatena diremes-remes Sayyidina Husain teh digegel sakumaha ngegelna hindun ka hate kitu Sayyidina Hamzah majikan Abu Jahal teh geus karengseun jasa ka Sayyidina Hamzah lantaran terbunuh Abu Jahal sebagai suamina di Badar di Uhud dihantam Sayyidina Hamzah ceger cacag 70 cacagan ceger-ceger korek ku si Hindun teh eta dadana berewek cokot hatena gegel dirames-rames ku gereget-geregetna ka Sayyidina Hamzah Kangjeng Nabi zahirna seperti kitu Hamzah na teu pernah nyahueun sebab memeh maot ruhna geus aya di sorga kula geus neuleuh Hamzah keur uncang-uncang di surga ieu cerita zahirna seperti eta Sayyidina Husain incu daripada Kangjeng Nabi diperlakukan seperti Sayyidina Hamzah tah ieulah wah geus acak-acakan awak nama inting
ditanggal huluna, dipajang-pajang tas ditendang-tendang. Gitulah memperjuangkan agama. Urang geus datang ka mana memperjuangkan agama. Geus datang ka mana urang coba. Kakarak saeutik diomongkeun leuh geus eureun. Kakarak teu menang berkat bae eureun urang mah memperjuangkan agama teh urang mah ojol. Ojol urang mah tah. Ieu kos kieu masyaallah karim. Nah huluna nu mentak awakna Sayyidina Husain teh dikubur di Karbala. Baheula mah seungit terus-terusan ku ari ge seungit. Hese nyaritakeun seungit da ngan meureun geus campur-campur jeung parfum ayeuna mah. Hiji Sayyidina Husain puluhan ribu bae, dua Ali Ridho puluhan ribu bae, tilu Sayyidina Ali. Tamu moal eureun datang ka irah ge ribuan manusia teh mah di dinya mah. Ya Allah ya Rabbi tah baheula mah teu bisa dongeng karing ge urang ngacaan kitab ku ari mah geus nyaho urang ka Najab geus nyaho ka Karbala horeng kos kitu jelema teh masyaallah pohara jasa ngahormat ka Sayyidina Ali ngahormat ka Ali Ridho ngahormat kitu ka Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain geus pohara jasa disebut lagi haram-haram Sayyidina Ali disebut Masjidna Haram Sayyidina Husain disebutna haram, Ali Ridho disebutna haram. Ali Ridho ge sarua mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, mempertahankan sunni terbunuhnya di zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Datang ka di penjaranya nama di jerotane. Ila Ali Ridho mantak makomna masyaallah ribuan puluhan ribu pengunjung unggal poe. Nah ieu ke cerita sirahna geus disepakan-sepakan nah Wakala gairuhu cak salian khalifah nyaritakeun ngurus mamawa kana mawa sirah Sayyidina Husain Bashar bin Malik nu ngabunuhna. Ki Bashar bin Malik dibabawa ku nyana. Asuplah nyana bari mamawa sirah Sayyidina Husain ka itu Ibni Ziyad. Bari ngomong kieu ki Bashar teh ngomongkeun siran nu tadi teh qataltu khairan nasi umman wa abban wa khairuhum yansibuhun nasaba kaula geus bisa ngabunuh kana pangmulia-muliana manusia ti segi indung jeung bapana digedak ngomong kos kitu teh tah ku saya nu ngagedak Ibnu Ziyad siap goblok ngomong kos kitu Paida ayin tah anda kakana kadalik lamun nyaho eta pangbagus sa manusia segi bapa jeung indungna mun eta dianggap pangbagus sa manusia kalima kota tahu kurang dibunuh tuh sia goblok sia ngomong bae kharunas kasih Husain tapi sia dibunuh wallahi demi Allah lan ieu teh moal diengkekeun deui sia ku aing telekeun balesan aing lan ieu teh mini khairan masalamat ti leungeun aing sia salilana wala alhiqannaka disusul sia ku aing dibunuh sia ku aing langsung didatangan langsung penggal leherna jeger bae balasan Sayyidina Husain sia ku aing sia terbunuh sarua bae teh eta main bunuh-bunuhan perang teh kos kitu eta ya Allah urang mah memperebutkeun limbah perang teh sogot ieu sogot itu tah kos kitulah jadi sirahna ngagelenceng dua wari mah sirah Sayyidina Husain ngagelenceng sirah Ki Bashar nu ngabunuh ngagelenceng deui rasakeun sia cek badul ulama sanyana Yazid bin Muawiyah anu ngabunuh ka Sayyidina Husain nu ngabunuh Sayyidina Husain teh Ki Bashar nu ngabunuh teh lain Ibnu Ziyad cek sebagian ulama langsung nu ngabunuhna Yazid bin Muawiyah pan ieu teh perang antara kitu Sina Ali jeung Yazid. Jadi urang teh aya perang Jamal, Siti Aisyah toba perang jeung Sayyidina Ali ijtihad. Aya deui perang Siffin mah ieu Karbala, Sayyidina Muawiyah jeung Sayyidina Ali. Gitulah terus berkelanjutan. Ieu Yazid teh putra daripada Muawiyah, sedengkeun Muawiyah teh sahabat Kangjeng Nabi. Lumantak teu pernah dicaritakeun ku ulama motif perang ieu mah ieu lamun lain urang keur ngaji kieu mah ieu keur kabeneran carang nu ngadongengkeun nu mantak carang kunaon emang hese didongengkeun teu bararisa ieu keur carita nu nyaho ge dilarang guru kula di Garut ngalarang almarhum abah di dieu ulah terlalu didongengkeun lamun lain keur diaji carang pan di mana kiai nu ngadongengkeun keur mah teu bisa deui meureun carang
ulah emang aya amanat beneran ulah sebab naon kadenge ku kafir berarti sahabat jeung sahabat perang minantu jeung indung perang teu nyaho motif dapan padahal motifna ijtihad pan nah ieu ge Sayyidina Muawiyah pan sahabat luar biasa perang Kanjeng Sayyidina Ali berlanjut Yazid putra daripada Muawiyah berlanjut jeung Sayyidina Husain putra daripada Sayyidina Ali nah nu mantak lamun urang lain keur ngaji mah kieu ye mau dibahas ku kula ge ieu mah ala kadar bae geus lah ieu mah rahasia bae nya engke bejakeun deui ka ditu atuh ke rangkumanana ku urang insyaallah dicaritakeun dirangkum ge mulai kumakan ieu mah hadis dapat tali jeung hadis ieu caritakeun patali jeung hadis ieu jadi pisah-pisah dongeng teh nah gitulah jadi Yazid bin Muawiyah lah anu ngabunuh ka pembunuh Sayyidina Husain anu ngabunuh Sayyidina Husain Bashar bin Malik dibunuh deui ku Yazid jelema geus luhur pangkatna bisa morosot ku gara-gara mio gara-gara apansa gangguan-gangguan hirup loba disebut awaiq gangguan-gangguan nuku urang kudu disingrai-singraikeun sebab satungtung urang aya bang baluh urang moal jadi jelema luhur kabang baluhan ku dunya kabang baluhan ku makhluk kabang baluhan ku nafsu kabang baluhan ku setan urang moal usul ilallah mahfud ngaranna kudu diusahakeun ku urang mimiti micenan watek-watek nu aya di awak urang babari urang ngomong nama ngaji teh ai ngaji nama cak Imam Ghazali babari jasa praktek na hese urang ulah-ulah ngalengitkeun watak-watak anu aya di awak urang keseluruhan hiji baheula mata teh resepeun berwatak neuleuh nu geulis hiji bae mata ku urang ditapaan teu bisa urang meureumekeun mata hiji ta eta ngaranna bang balu satungtung urang teu ngariadohan mata urang moal jadi wali duatang kang ngujur ngaler moal jadi wali capek berangkat gencan geus capek abo ieu mun berangkat paeh mah cili ngabogaan watak resepen pisan lamun ngadengekeun suara-suara nu merdu teu kadele ku urang sisarwitina mah tapi suarana duh di balik tembok ada suara ngos-ngosan tah eta ngadengekeun suara aya lazat sesuai jeung watak diriadohan ku urang denge urang wajin teuing urang elmuna hebat sakikituna bae insyaallah ya Allah
gitu kene irung gitu kene sungut gitu kene lengan berwatak lengan tersepen jasa mun nyekel nu empuk-empuk tadi riadohan kurang atuh geus mengpele jadi eta horenganan naon ngaranna babandul mata babandul cili babandul irung babandul sungut babandul leungeun beteng dubur kubul etalah anu ngahalangan usul ilallah sehingga urang teu bisa hiber ka Allah mentak riyadhah ngajar nafsu mujahadah merangan nafsu Masya Allah Masya Allah Masya Allah sarana supaya orang keluar tina belenggu eta maka orang kudu loba tafakkur jeung muraqabah jelema lamun dibelenggu di penjara mah bisa ceriknya na naon bae dikorbankeun ku nyana komo jelema ternama aya tanah-tanah dijual jangan leungitkeun belenggu dirina anu keur di penjara kendaraan-kendaraan dijual jangan leungitkeun beban belenggu nu aya di penjara segala rupa diusahakan sugak sogok kiri kanan terus nu pentingnya na merdeka tina belenggu penjara diusahakan ku sahabae oge tapi ternyata belenggu hate anu bakal mawana langsa di akhirat teu pernah kunyana diusahakeun teu pernah kunaon ieu kebeloonan urang beloan itu aya hiji waliullah di penjara datang ka di penjara di jero nyana dikerumuni ku ahli penjara datang menyapa mama kok bisa asup ke penjara mama maling geus henteu mungkin mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara onto mama kayak bisa ka dieu zolimna penguasa mama mah dakwah teu senengeun penguasa di dakwahan asa kasinggungnya na maka mama dijeburkeun ka jero penjara kumaha tuh yang geus kieu mah teu kumaha aja mama masanajan di jero penjara merdeka di mana horeng cak nu sejen urang ka dieu hese ka dieu hese ih ai aslina merdeka mah teh hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah keneh ketika urang di luar penjara jama mama itu haram ieu haram itu embung ieu embung atuh di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung teu beda di jero penjara jeung di luar penjara mentek Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae nyana mah nikmateun di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah sebab naon leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar ih wali mah pandanganna kos kitu pohara jasa nu mentak eta wali dikiriman ku guruna sajadah cak guruna lamun maneh hayang kaluar ti penjara yeuh kuncina diberep sajadah diamparkeun ku nyana di jero penjara cak anu sakelilingna maknya sajadah bisa mukakeun kunci ih kunci penjara mah besi lain sajadah
Cak Walid ya hebatan keneh sajadah batan kunci gerage. Tok lamun maneh yang kala luar kula rek ibadah ka Gusti Allah. Aju maneh kala luar ku kula dipangmukakeun. Bener mama. Hei, itu tenang wae sih. Bontot bae bisa salam ka laut. Atuh komo ieu sajadah. Hei, komo kumisa bibrozak. Si jampang mah teu eleh kunyana. Masya Allah, jelema mah jelema neuleuh kumisa bibrojak biasa-biasa bae. Tapi monyet masih euneu. Nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara. Cak mama kula dek ibadah ka Gusti Allah. Langit eueun nu mesen bisa dijieun ku Allah. Bumi eueun nu mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Eusina eueun nu mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotkeun Allah. Anu nyugihkeun Allah, anu nyangsarakeun Allah, nu nyehatkeun Allah, nu ngagringkeun Allah. Hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah. Ketika Allah dek keluarkeun gampang. Ye, mama ulah sok loba omong lah, sakjana. Coba buka. Ayo. Salat, sholli, Allahu akbar. Aya nu ngomong mama, eta salat usolina nan usoli libukail kunci, Allahu akbar. Sia sok aya nyaho bae. Segala salat-salat teh usolina ditanya ku sia. Komo lamun hayang salat hayang ieu naon garang-garana batu cincin daratang. Bangsa per naon ngaranna dare-dare. Dunia supaya datang aya salatna. Tah eta bae cenah kiai itu sia mah kitu bae pan. Salat Allahu Akbar beres salat maca nyana wiridan. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Mal diteruskeun gua inggo bacana. Kayak kusia dipraktekeun paranti muka kunci. Aju sia maling. Ditanya ilmuna nang tiki uci cenah. Pan aing jadi agen berarti. Wah, teman nu kitu-kitu bobo rahasia tuh. Wah, saya hayu koyong nama kajen teman. Beres salat doa langsung tadi bener bae. Tengah peuting kira-kira jam hiji jana salatna eta pintu penjara kalaluar. Pret. Digerokeun ku nyana. Kalar, ayo gerak, mesti keluar, lupat. Ayo mama mau moal. Kan mama, ayo mama. Maksudnya mama moal kalau moal, mukakeun lawang doang jang maneh. Ci. Ndek ke mama nu keluar, jangan nu mukakeun age mama. Henteu, maneh bae. Mama mah ngan sakadar jang batur doang. Mama mah geus teu kudu, mama mah geus. Bener mama, bener tuh sasalaman. Entah kudu sasalaman geus ulah. Kabura penjaga sih ya ke. Kalau luar kabeh plok. Wuih, beres. Ngunci deui plok. Orang di deuleu ku penjaga isuk-isuk dek dirangsum. Eueuh. Ieu kamarana kosong. Tinggal aya mama bae keur salat duha. Allahu akbar. Teu bisa ditanya. Ustaz duha maca Quran, terus baca Quran zikir, ke salat zuhur Allahu akbar. Tas zuhur langsung maca Quran deui zikir deui Allahu akbar. Cak penjaga aing irahananya nanya ya. Bisa aja jana. Akhirnya minta nyana ngadeukeutan mak. Punten kula ieu minta kesempatan nek ngobrol wae ka dieu ya naon. Ieu mendek nanya bae nu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarana balik cek cenah.
jujur Ayeta bisa barhalikpan kami narangtung diharap kok bisa teka deleku kami jeung ieu nu mukakeun lawangna saha Allahnya kami ge nyaho ja kami ge pangeran teh Allah ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha sajadah Mama ulah sok pabelit ngomong ieu saya doa minta ka Gusti Allah Mama nu Allah lawang nu Allah dikunci nage kunci Allah jelema hayang kalaluar geus sababaraha tahun mohon ka Mama aju Mama ngadoa kalaluar pan ku kami teu kadeuleu atuh eta mah pan lain mata ceknya mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu ceknya di kolbu geus ieu mah sanajan beunta bisa teu neuleu sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleu nu ieu mah tanu mantak aslina mata mah nu ieu bu eta penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mamana ge ditaluturkeun ngaji bae coba Mama bejakeun coba deui wow kabeh kru penjara hadir kabeh pimpinan penjara ge hadir coba Mama jelaskeun cek Mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli lantaran model kula bae asup ka penjara teu boga salah ku zalimna penguasa maka kula ge ngerkes heula ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahanana maka Mama ngadoa ka Gusti Allah nah kalaluar setelah keluar ngonci deui nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu berang peuting kok bisa teu kadeuleu cek Mama mata nu ieu mah bisa neuleu bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan mata nu asli mah nu aya di jero kolbu di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya di hareupeun tuh Mekah Baitullah kadeuleu tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeuleu bahkan lain nu aya di dunia bae di alam akhirat alam barzah bisa kadeuleu alam akhirat jembatan Siratal Mustaqim kadeuleu maka ku kadeuleu nak mata hate bisa neuleu ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara sing gala luncat magudubrak ka neraka kadeuleu ku Mama kami ieu ka neraka kabehan kabeh kaget Mama ulah sok macem-macem Mama mah teu macem-macem kos potot gambar sama macem bae cek Mama eta kos kitu kadeuleu ku Mama zalim ya. Nah pertanyaan kahiji geus terjawab ternyata mata ieu mah lalagaan mata asli mata kolbu ketika mata kolbu geus muka ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu henteu muka pertanyaan kadua naon sababna Mama ai batur dikaluar-luarkeun ai Mama henteu pertanyaan kadua coba kunaon batur mah penjara teh belenggu asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum dele ieu denge ieu irung ieu dan lain sebagainya geus atuh nyana mah di penjara teh kesulitan ai Mama mah tepati di urusan mata ieu celi ieu irung ieu dan lain sebagainya Mama mah ngurusan teh kolbu ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga bisa ka mamana jelemana di penjara bisa keluar mata kolbu maka mana-mana jelemana di kamar jelemana di masjid jelemana di penjara gitu-gitu kene sebab naon nyantelna jeung Allah Mama coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah ya apiap ka dieu ya ieu jadi ieu ndek jara diwali kabeh kabeh belajar ka Mama mah teh yang keluar di penjara kumaraneh dek dikaluarkeun kami Mama moal di penjara bae
Mual model Habib Rojak mun di penjara malah yang keluar. Naon sebab nama keluarga henteu guna. Ku pamajikan dicarekan bae. Dina nalika balik ja pamajikan geus teu butuhun sebab budongkar antikna geus teu hudang. Geus cak Habib Rojak aing dek naon di luar geus cak ya. Mending di jero lah disumbang cak nya dahar tinggal dahar nginum tinggal nginum. Aya teh jelema nu di penjara model kos kitu. Eta buktina si eta. Jadi jelema anu geus deket ka Allah we hirup sarua bae. Kayak kok bisa kos kitu? Lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu, teu kakurung ku zaman, teu kakurung ku tempat. Ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah. Sebab urang mah kasorot ku panon poe, ai Allah mah nu nyieun panon poe. Geus Allah mah teu kakurung ku zaman, teu kakurung ku tempat, Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat, teu kakurung ku zaman ku waktu. Atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah. Akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting. Eta kabeh penjaga-penjaga penjara ngararaji sakali, dua kali, tilu kali. Dasar hikmah ti Gusti Allah asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh. Akhirna cak nyana urang baralik bayu. Baralik penjara kosong. Raja bingung raja. Wah iya kamarana balik cak nyana. Ya ku aing ditingkatkeun deui gaji, embung aing mah hayang gaji ti Allah bae. Pan ieu sia jadi kararieu. Iya tah gara-gara mama ngadidik kami. Kadiri ieu jadi senyana geus dibuka-bukakeun kita penjara. Mama mah di jero penjara bae. Batur geus baralik kabeh penjara ieu kosong. Penjara geus karosong si buka-bukakeun nyana kabeh pagaweana tinggal raja bae. Ieu saanu ngurusan atuh mama. Ieu mah geus anu ngurusan ku mama kajeun mama mendeg jeung Allah bae. Oh cak mama teh cak maraja teh ai geus atuh ai mung keluar mah mama bae nu kula bae anu mawakeun sangu segala cai. Tungtung nama raja isuk-isuk mang mawakeun sangu. Sore mang mawakeun sangu sagala geus saminggu cak mama sial aing capek. Aing raja tah lain sieu. Si raja bingung. Kita keluar embung. Aduh. Itu raja geus eta naon ngaranna ngarayu supaya mama keluar. Henteu embung cek nyana. Geus ngeunaheun jasa di dieu cenah di penjara. Ayeuna mama ge nanya, eta raja, kok mama bisa jadi betah di dieu? Betah sebab hirup jeung Allah. Di luar jeung Allah, di jero jeung Allah. Teu karasa beurang, teu karasa peuting. Mama dahar sakieu, teu dahar sakieu, geus nikmat jasa. Cek tuan raja coba konsepna naon sih mama? Piwalian deui ya. Asana negara ditinggalkeun ya. Cak mama hiji tuan raja manuk di kurungan terbelenggu nyana hayang hiber tapi di kurungan teu bisa hiber manuk. Aya deui manuk anu di talian jangjangna di talian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber. Sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumaha nyana bae merdeka hirup. Tapi ulah haju Indonesia Raya. Merdeka mah merdeka bae. Ulah haju negeriku. Taya manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku. Kitu kene belenggu kurung. Ketika manuk dibuka talina kikipliknya. Tapi can bisa hiber lantaran sukuna di talian. Ketika talina geus dibuka manuk bisa hiber ka mana bae. Bener.
tapi aya nubloon manuk gejek tuan ngecek mama mana tak manuk nubloon nu mana manuk nubloon teh ya manuk anu geus dibukaan talina manuk anu geus dibukaan tali jangjangna manuk geus dibukaan tali sukuna manuk geus dikaluarkeun tina kurungna maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnya na bae tapi manuk teu daek hiber eta manuk bloon bin tolol bin goblok eta kos kitu kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu sebab nyaritakeun nanaon ge geus aya di nyana nyaritakeun ilmu aya di manuk nyaritakeun gagah aya di manuk jaritakeun merdeka aya di manuk kunaon manuk teu daek hiber malah kukulintingan kikipli kan eta manuk tolol bin goblok kenyahoeun nyana menikmati suasana alam mana gunung mana danau mana leuweung mana gurun manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae tah lamun aya manuk geus leupas ti belenggu haju teh hiber eta manuk tolol manuk goblok cak tuan raja teman jaka aing bisaan wali aduh tuan raja ngomong ke mama itu maksudnya manuk ka abdi manuk ieu mah sok aju kasinggung kitu jasan teh mah ka abdi manuk ieu mah manuk tolol oh asa dedek bae kana hate teman jaka kula manuk asana asal ditolol-tolol we ka hate kula manuk ieu mah manuk goblok cak tuan raja aing bisi beuki goblok bajak nya ja aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hihiberan macak tuan raja kunaon atuh aing teh mani koster belenggu ai kudu mah jasa segala rupa teh aya di aing ilmu aya di aing gagah aya di aing wawasan aya di aing segala aya di aing kunaon atuh aing teu bisa hiber ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunana eta si mama meureun ngagoblok-goblok ge ka aing udah sok aju kasinggung jak mama teh manuk ieu mah tapi asa ka kula atuh aya asa mah heueuh meureun tah eta teh ditaliti ku tuan raja beuh horenganan paingan pagawe penjara kalaluar horengnya nama hihiberan engke meureunana aing di akhirat ca tuang raja teh ai pagawe-pagawe penjara aing mah di akhirat ka sorga aing mah terbelenggu rugi amat maka kuari mah ieu kerajaan deuk dibikeun ka mama wah ieu dibalik ieu mama abdi hayang merdeka kuari mah hayang hiberan ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan deuk dibikeun we ka mama kumaha jadi najis cek mama mah yang di penjara bae di dieu. Mama, ieu penjara geus sorangan bae, usah saha. Babaturan penjara eueuh, kabeh geus dikaluar-keluarkeun ku mama. Aju ieu pagawe geus eueuh, mama deuk di jero bae sorangan. Henteu sieun naon teh jeung Allah mama mah, jeung nu boga dunya mama mah. Ambo cek tuan raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing isi hirup kos mama. Abdi hayang kos mama coba bener hayang sekali 2 kali 3 kali ditawajuhan kunyana ku mama teh tuh dibimbing ih dengan singkat masya Allah teu hayang nyana jadi raja ilmu kawalian teh kos kitu tah lamun guruna wali muridna jadi wali ya Allah ya Rabbi nu mantap urang mah teu jara di wali atuh guruna ge walini hese ternyata horenganan ieu manuk kurang teh disapertikeun kana manuk teh lamun di talian jangjangna di talian sukuna aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka ketika manuk dilepaskeun tina belenggu dilepaskeun belenggu jangjang belenggu suku haju dikaluarkeun tina kurungna tinggal hihiberan ka mana eta kayang manuk akur ngeunaheun nyana acenak teu ka pegunungan apa ka sawahan ka huma acenan teu ka danau ada ka lembah teu ka mana bae pek merdeka ngaranna hirup kumaha nyana bae nu pang tolol-tololna mah
dibelenggu hente di kurungan hente tapi tidak kiber urang kuari mah hirup teh pamajikan teu boga pusahan teu boga nanaon teu boga urang teu terbelenggu ku nanaon hirup teh sorangan bae kuari mah kaeta teh lamun teu hiber rugi lantaran nyana belengguna geus eueuh tapi teu daek hiber endahan kikipliknya di luhur kurung tolong teh coba cak anu boga manuk ge manuk atuh sia hiber manuk ku aing sia geus dilepas-lepaskeun teh tali jangjang sia suku sia tak kuari sia geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh endahan di luhur kurung kiplik 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 cak Allah teh hei manusia sia ku aing geus dituduhkeun belenggu sia teh ku aing geus diraga-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae henteu daek hiber tapang bloon-bloonna jelema anu geus dikaluarkeun tidak belenggu tapi henteu daek ibadah ka Gusti Allah eta bloon eta urang kuari mah nu mantak henteu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pamajikan dita dagang pantes urang kuari mah nu mantak henteu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan tekanan tina jabatan pantes urang kuari mah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran urang apatula patili di organisasi pantes artina pantes teh emangnya nama teu hiber ya bisa di talian eta mah parantes artina pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes tapi ieu mah panti partai henteu organisasi henteu tani henteu gawe di pabrik henteu kemudian ngojek henteu segala rupa henteu malah cak pamajikan ge ka tuh hirup kumaha kakak bae teh mah ieu mah kula malah tuh jang geus sakikieun aja urang keur ngora mah geus kolot apira urang mah tuh hirup ge ngadu tonggong doang sare geus eueuh kasenangan geus atuh kakak geus batu di masjid ke di mushola ngaji ka kaditu geus aya tasen di pamajikan berarti kan geus terbelenggu henteu terbelenggu jajang dahar aya ka ieu atuh urut-urut baheula teh kontrakan Jaya keneh dina teh anu kontrakan Jaya ieu lah tuh dijualan ku urang ge segala perhiasan-perhiasan jang dahar mah aya kuari mah geus kolot kakak kaji atuh geus bae kuari mah jabung atuh tuh ka ditu ka pangajian ngaji geus sanajan ka haji dek di masjid bae ge kula mah geus ridho geus ka ditu kula mah seneng resep cak pamajikanna ja anak geus mandiri kuari mah incu geus bare anu ngarurusan urang tinggal duaan bae geus atuh ka ditu jabung eta ngaranna geus eueuh belenggu hajunya anana teu daek ibadah pangblon-blonna endahan jana kikiplik di luhur eta kurung kiplik cak dobogana goblok teh sih eta kan gerak Allah tah geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian kaju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloon jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu pang gede-gedena siksanya na cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia taruhlah masa muda nama sia gawe taruhlah masa muda na sia dagang taruhlah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha tapi pan ku aing dibere umur panjang sia ajo ku aing belenggu jang dahar ambalaya pake ambalaya geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa Masya Allah karim ngeri sebab geus merdeka-merdekakeun ai wali mapan ngahaja ngamerdekakeun dirinya nama kuari teh naon ieu nu jadi belenggu nu jadi belenggu teh kuari mah ieu anak berusaha nyana ngalepaskeun belenggu tina anak geus dirialdohan ku nyana
pamajikan lain kudu ditinggalkan dicerai tapi carana setik supaya pemajikan teh pemajikan urang mah urang paling ge kabutuhan doang koclek beres aduh orang kayak deh kabutuhnya lagi seru apa nah ya merdekakan terus tidak ada hariantina ini membanggakan terus nya nama usaha wali mah etik ngajauhan keluarga ngajauhan teh batin setik ngajauhan makhluk setik ngajauhan dunia capek tangtuna tapi Allah merek lantarannya nak usaha menjada wajad di usahanya na ngajauhan dunia dibere ku Gusti Allah tersep kana dunia bari dunia na dimomoy ku Allah datang bae terus tidak usah ngajauhan makhluk dibere ku Allah kanikmatan ngajauhan makhluk kemudian bari makhluk datang bae kitu kene nafsu jeung setan capek pasti kajen ku kumaha ge nu mantak per detik per menit nya nama terus bae ka Allah terus dikelilingi kunukunyana dipakai ka embung lantaran kuat aiku Allah diberi kuat mah kuat bae muncullah jadi waliun min auliyaillah moal pati-pati diangkat jadi wali lamun nyana teu merdeka lumentak contoh manuk deres manuk anu di talian mah teu hiberge deres manuk nu di talian sukuna teu hiberge deres manuk anu teu bisa hiber lantaran di kurungan ieu mah manuk geus kaluar ti kurung belengguna geus dilepaskeun masih teu daek hiber kana bae ieulah jelema nu pangbloon-bloon akhirna raja dirinya asa asup nasehatna terus beki dia beki ibadah beki mantap beki dia beki ibadah beki mantap kerajaan diserahkeun ka nu sejen nyana beki mantep jadi raja kamari mah raja teh secara zahir kuari mah raja na jadi raja batin nyana ngabandingkeun tatuan raja ternyata horenganan aslina raja mah horeng jadi kakasih Allah tuh caknya nikmat orenganan hirup di mana bae ja Allah mah aya kumaha bae ge ja Allah nu ngurus kumaha bae ge ja Allah nu mere kumaha Allah bae Allah ja anu melindungi geus atuh sagala-gala rupa ge ka Allah horeng ieu jadi raja mah geus jadi camat jadi bupati raja lalagaan jadi gubernur jadi presiden raja lalagaan aslina jadi raja mah kos eta tadi mama kiai di luar penjara jeung di jero penjara bakal akur bae sebab hiji ngan ka Allah subhanahu wa ta'ala nu mantap ketika urang aya babandul mahfud ngaranna jelema nu dihinakeun ku pagawean yakni nu dibabandulan ku min ku ila ku an ku ala dan lain sebagainya sarua jeung manuk di talian jangjang di talian sukuna eta adalah teu bisa hihiberan nu kos kitu ngaranna mahfud. Namun daya kiai teu daek hiber teu daek ibadah secara batin eta kiai adalah kiai mahfud ngaranna. Pamarentah mahfud, pedagang mahfud. Mahfud teh kang den hinakeun, kang den asorakeun, kang den gusrukeun, kang den gejeburkeun. Kos kitulah. Jadi horenganan wali bacicing di mana bae ge mere elmuna ilmu kawalian bae sakumaha jelema ahli politik cicing di mana bae ge nu diomongkeun teh politik bae kajen teh nya geus panyakitan bengek geus teu kiprah dina politik ketika ditatamuan ku jelema Waalaikumsalam waduh ini sekarang udah sakit iya udah asma udah parah kok ada semenit 2 menit terima kadituna ngobrol politik deh bae nyana geus setruk geus kieu bae ngagoler bae padahal mah ketika urang datang kadinya nyana mantan gubernur nyana mantan menteri misalna nyana mantan bupati ketika urang datang kadinya silaturahmi sakedeung mah ngobrol nu lainna kadituna politik deh bae ketika jelema ahli ekonomi kajen kuku mage urang namu kanyana moal kebel ngobrol nu lain mah kadituna nyaritakeun perkembangan ekonomi urang ku hari malamun namu ka Elias Pikal cakedeung urang ngobrol nu lain-lainna pasti kabelah dituna mah ngomongkeun tiju bae kajen kuku mage
oranglah mau namu kasih Supratman kasih Herman Katen kesebelasan Persita Tiasa Karangan gegeraan geraan besok seserian siapa bangun tuh nyaho pasti ngobrol kena tentang main bola baik jadi berarti almaru iji jelema eta teh mah manahaba bareng jeung nu dipake ka resepku nyana resep politik ngobrol politik nyana resep ekonomi ngobrol ekonomi nyana resep budaya ngobrol budaya kiai ge ka resepna fikih ngobrol fikih bae kiai ka resepna alat ngobrolna alat bae kiai ka resepna usul fikih bae kiai ka resepna hadis ngobrolna hadis bae kiai ka resepna teh ieu mah ka resep nya mah resepna teh mah nyana mah di pendopo bae cara Kipu Doli atuh eta bae jeung Habib Rozak balik dikasih berapa Bib galbengnya dari 10 juta mah 300.000 aja pending jadi beda 300.000 aja kita balik sorangan beak di jalan budak rugi nya 300.000 beak di jalan di akhirat kana neraka geus pokona pangrugi-rugi na jelema aja pending guys pokona aduh jangan kayak ngomong yang mal deui cak yang lain kan emang di ditu naon bae tuh Maji Pedi ngaji Yasin sih emang ngaji Yasin di itu karena Allah henteu cak mana aya di pendopo karena Allah tsunami bisa tah ieu ge wali mah di mana bae ngembangkeun ilmu kawalian kos dukun hirup di mamana ge ngembangkeun ilmu dukun bae wajan ku kumaha ge urang mah ngobrolkeun batu Alimaya sungai Darek itu bacannya nama lain ieu maunahan ieu batu combong namun ditoelkeun nyileuk ke jelema lamun dikatakeun ngudag cek ieu atuh terus bae dukun lah ngobrol lagi kos kitu bae cenah mah ieu anti tembak ieu anti cukur eta perdukunan mah kos kitu bae mantak sing hade eta cincin nu dipake ku Habib Rozak teh lain sambarangan eta mah cincin teh eta waktu gunung meletus eta cincin eta nu kaluar ti gunung teh eta ngan sakikituna eta mah gunung meletus teh lain deuk meletus dan naon deuk kaluarkeun cincin nu dipake ku Habib Rozak bae eta mah eta dukun lamun ngomong blon pohara ieu lah cenah kiana cincin geus kaluar mah cincin ieu atuh gunungna geus teu meletus deui pareta gunung eta dukun geus ngomong pohara amat jadi urang teh ngarasak mau pohara mah teh si cincin bukan ngan sakikituna gunung meletus teh deuk ngaluarkeun ieu doang mentek ieu pohara jasa baheula malamun lampu Aladin digosok-gosok kaluar jin ieu ge sarua naon bedana jeung Aladin eta tah cincin Habib Rozak mun digosok-gosok masyaallah kaluar naon kiai luar di dia sing gerendul sasanggaleun tah eta dukun terus emang kos kitu jelema mah naon anu dikaresepkeun ku nyana di hate eta wali cicing di mana bae mere ilmu kawalian mantak urang mun kadatangan Kangjeng Nabi Qadir moal kebal jadi wali urang moal kebal urang kadatangan misalnya sesari pidatullah atuh moal kebal jadi wali moal kebal jadi wali kadatangan ku wali teh jadi wali sebab lawan mere ilmu nu aya di hate nyana tok urang mantak sok barage urang keur cicing di imah datang ke urang teh kitu kiai udang-udang udah hebat pokoknya ngan Golkar mal kebal sarua urang yang gusruk bae sarua si kade tah tamu teh kos karari itu teh tamu teh datang ke urang teh kumaha datangna nyana mantak datang gitu Kangjeng Nabi Qadir atuh geus lah moal kebal memenitan jadi wali kuneuleuna doang kuneuleu kajana ngecap saucap bakal jadi wali sepolta eta sebab jaran nu dibawa doa ilmu kawalian ya Allah ya Rabbi urang kadatangan sakedeung maku DPR aju bae guriwol basa salaman sabareut kana ku dari ta sabar aya JPN mah aya dina dirugi bae ngana mah datang gubernur baru ditanya mere sabaraha ngaji boro-boro mere nyana henteu tungtung nama hate dangkal dibere henteu nah, eta urang kadatangan ku DPR sakali 2 kali ngobrol 3 kali teuas ge hate teuas lain lalagaan teuas kurang-kurang nama kula ge garasa
asal tas ngobrol bae jeung DPR sebab mawana kadinya bae ieu pangajian endek dimanfaatkeun ku DPR sabaraha kali ngan kula we galak aing kajen aing mah di benduan ge kunyan teu dek dikondisikeun bagaimana cenah kiai anu tidak bagaimana kiai cenah anu tidak urang nu sababar kali DPR ngajakan ka aing teu aing mah kajen ku kumaha ge moal dek disumbang anu masyarakat dek dibere anu sabaraha cenah kiai nu ngajen teu hayang aing mah geus siana ge teu kudu ngaji geus pokona mah ka ditu babur entak benduan ka kula kajen aing mah di benduan kunyana saulah ku Allah wae aing mah geus ajunna ngomong bu ki uci mah cenah ekstrim asli sabodoh ke di akhirat deuleu ku aing sia ngomongkeun aing awas ya ye emang naon gitu ditimpa ku bontot sia ku aing ieu mah keur carita eta wali datang mere ilmu kawalian nu mentak atur salamna ge urang lamun diatur salaman Kiai cenah aya nu atur salam di Jawa Timur Kiai anu bunga ka hate Kiai anu atur salam Kiai anu geus tilok kaluar haju ka dieu ka Kiai Jawa Heureut bunga betul-betul Kiai DPR atur salam sial cak DPR teh beuh aing pamenang atuh deuk menang di mana jeung mana neraka dah cenah aing moal ngaji sanu nita ngaji deui na geus sia aing ulah dikitu-kitu teh aing mah deuk kitu bae aja atun teh jajan lagi manusia yang salamet aing mah keur ngomong bae lantaran eueuh jalan jang ka sorga jadi DPR di Indonesia mah sebab naon atuh aing nyaho aja pengkondisian di jerona kajenteng make kopeah make segala ge jadi jerona mah korupsi tetep ceuli datang teh korupsi bae ge emang kumaha gitu di jerona maling mun kukula dicaritakeun cara maling nanyana atuh nyaho jasa aja nyaho jasa jadi pemerintah emang teu maraling atuh maling emang kiai nyaho jasa ieu mah lamun dibejakeun lillahi taala nyaho jasa tentang struktur negara nyaho jasa komo di kabupaten mah di urang ieu teh APBD-na teh Tangerang teh 5,7 T 5,7 T Tangerang ieu emang teh aing nyaho aja teh bagus itu aju dikamanakeun ka mana subna atuh nyaho nu kudu yang anu sakayu kan yang anu sakieu ieu cicing di imah teh lain cacing-cicingna deh nyaho aing anu mantak ieu pembangunan teh aing mantak wani ge ieu dangkal lamun nyana manggil aing nyaho sia mah lantaran teh nyaho lah ngomong gitu ulah lamun sia ayo pemerintah urang giliran mah dipanggil coba terangkeun moal bisa sia aing mah bisa tuh aing teh tuh aju takabur betung-tung nama ngan nyaho lah nyana ngobrol misalna haju pa bener-bener nyahoan kula bahwa nyana maling ye mantak wajar ngomong sautak saeutik mah sebab nyaho gitu cenah kieu menang nanti mana ieu teh mau urang nyaho teh mah kitu rahasia perusahaan kok kiai ngomong kos kitu bongan aing teh dibere pan ku nyana iya bakar cerita ilmu kawalian suka anu mere nyaho kos kitu mana iya mahfud bil harfi fa huwa ma yuqatu bi lepaskeun belenggu urang deuk ka Allah komo urang geus kolot mah geus wajar lepaskeun keur ngorang geus urang ditafak non karena di istighfaran istighfaru kayataju ilal istighfar cek situ rubaiah istighfar siapa butuh kana di istighfaran sebab naon istighfar urang malalagaan pan nah nu mantak urang kuari ngaistighfaran nu baheula geus duh aing baheula mah sabenerna mah hayang dunia hayang campur jeung makhluk rugi sabaraha umur dipake rurugian geus kajian Gusti Ampura mulai ti kuari lepaskeun belenggu urang jeung dunia lepaskeun jeung makhluk lepaskeun geura belajar lalaunan setik jak kuncina mah eta kajian ku kumaha ge naon gitu ngaranna bantulah ku zikir ku urang ka Gusti Allah sedangkeun dina ilmu kawalian zikir teh kapan tahap-tahap mimiti zikir lisan jang urang la ilaha illallah naik zikir tarekat Allah naik engke zikirna kalubhu Allah naik engke ka dituju ka sir eta teh bakalna hu eta teh teu bisa dipindahkeun teu bisa pindah sorangan kayak kadeuleu perkembanganna jelema lamun geus zikirna la ilaha illallah na jadi bakal kos kitu tingkahna
diteken ke lamun geus jadi bakal na kos kitu ge mun jadi bakal kos satungtung can kadeuler lamun kitu kos kitu atuh moal cara tangkal kayu be lamun kakara eta tetangkal be lamun ku urang kakarak dipelak engke ke sirungan berarti kan nyaho jadi ta urang ke sirungan gede berarti perkembangan kahandapna karena kanyahoan berarti kan kudu ditingkatkeun ku urang nah eta sarua datang ka kembangan ke lain deui datang ka buahan ke lain deui kitulah dina zikir nu mantak lain bantrak-bantrakeun cara napasna cara pereumna meremkeun mata ieu meremkeun mata hate dan lain-lain sebagainya mantak Kangjeng Nabi nyarita mutu qobla anta mutu paehlah maneh memeh maeh paneh titah paeh ti heula memeh paeh beneran kudu kumaha eta atuh mau golok bae urang atuh udah bunuh diri bae lain gitu tetap kudu aya nu ngabimbing cik maehan teh maehan naon ieu teh maehan tina kahayang nafsu gitulah ieu mah keur carita horenganan aya ilmu fikih aya ilmu tauhid aya ilmu tasawuf aya ilmu thariqah aya ilmu makrifat aya nu ngabimbingna iyalah kudu kaluar tina belenggu lepaskeun belenggu lalaunan sanajan urang teu berthariqah ngalepaskeun belenggu bakal nikmat bae bakal limat kajen kumaha ge ne wa amma ma yufadu wallahu